Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Nya sanggeus nyorang hiji pasir terus mudun. Pok Mang Atu teh nyarita. Tuh Jang, saung mamang manu itu tuh. Sakitu bukti lah Ujang, saung mamang mah. Kitu cenah cek Mang Atu bari nunjuk ku leungeunna ka Darman. Jong we Ujang ka ditu laguan ka imah mamang. Mamang ek nganterkeun heula parab ye. Tuh ka imah nu itu, moal lila ye. Kitu cenah harita teh cek Mang Atu. Ari mamang lamun uing ka ditu ti heula meureun sieun tah pamajikan mamang. Buktina mamang sorangan ge tadi sakitu sieun ku uing. Teu naon mang lah. Kajen ting ngadaguan we di dieu. Sok arek marab sapi heula mah. Ku uing di daguan. Kitu cenah cek Darman. Ari Mang Atu nyerenge ngabenerkeun kana caritaan Darman. Nya sanggeus kitu mah leos Mang Atu teh nanggung parab nuju ka gigireun imah dudunganana anu teu pati jauh ti dinya. Nya teh dilatih harita terojol Mang Atu teh geus datang deui bari mawa sundung kosong anu tadi dieusi ku jukut pinuh teh ayeuna mah ka disundungna serog ka deket Darman jeung Idon anu keur dariu. Pok Darman teh nanya ka Mang Atu, tere pisan mah nah sabaraha sapina eta jukut teh diparabkeun kabeh geuning tepikeun ka kosong kitu sundungna. Cek Darman bari cengkat arek ngalengkah nuturkeun Mang Atu. Mung doa sampai nama Aden lah sanes mamang wungkul anu ngaritna mamang mangan ngalasan sakitu we Aden sadinten teh hayu Aden lah urang ka saung mamang ka di ditu ngadongengna supados salsa. Kitu cenah cek Mang Atu. Leos Mang Atu ti heula dituturkeun ku Darman jeung Idon. Harita Mang Atu ngagidig leumpang rulusuhan nuju ka imahna. Barang serog ka imahna teh terus gegeroan ka pamajikanana. Inam, ya akang ya, ulah kaget, akang mawa jalma baan, tapi lain jalma jahat, lain balad garong deh, ya mah jalma waras, sok keluar buka panto Inam. Kitu cenah harita teh cek Mang Atu gogorowokan ke pamajikanana anu ngaran Inem. Sing bener akang, sing bener ieu, saha teuing lah bisa jadi korban gorombolan. Hayang hirup kuring mah ieu, mung paeh teu puguh-puguh, ih teuing. Nah atuh, jalma teh wawung anu dibawa ka dieu Kang. Temal Inem anu jadi pamajikanana. Ari Darman jeung Idon ngaharulang atuh ngadenge Inem ngomong kitu teh. Pok Idon teh ngomong bari jeung uluk salam ka pamajikan Mang Atu. Sampurasun bibi, sampurasun. Assalamualaikum. Ieu mah kuring jalmi ngumara ieu, sejang ngiring reureuh di dieu bibi. Mana widi-widian eta ogenan ku mamang sareng ku bibi. Kitu cenah cek Idon. Ngadenge omongan Idon kitu ku dimimitian uluk salam ka Kara. Inem teh kolotrak muka tulak panto tuluy ngelol heula nempo kaluareun imah. Waalaikumsalam, mangga kalebet Aden. Teuing ngampura bibinya, rain teh percaya ka mamang bibi teh. Kasienan bisi jalma anu rek delek ka ieu. Bang baungeun bibi teh nepikeun ka ayeuna ogenan. Kitu cenah harita teh cek Inem bari terojol nyampeurkeun ka Darman jeung ka Idon anu keur ngajaranteng di hareupeun imah. Ari Mang Atu harita teh tuluy kapipir anu maksudna marek neureun sundung. Song Darman jeung Idon teh sasalaman ka Inem. Wilujeng sonten bibi, hapunten ieu. Abdi tos ngajantenkeun bibi reuwas. Ku sumpingna di sim abdi. Cek Darman bari kalacat harita teh unggah ka jero imah. Ujang justru bibi anu kudu menta dihampura mah kusabab geus nganggap ka Ujang teh balad gorombolan, komplotan jama jahat ieu. Sok atuh dariuk heula nya, ke bibi arek kapawan heula. Kitu cenah cek Inem. Aduh, ari mamang ka mana nyalosna ieu teh? Kan tadi teh bareng jeung kuring teh. Cek Idon kakara sadar manehna pas ngali ka tukang
Mang Atu geus eueuh. Paling ogenan ujang luna sunung, bari jeung kacai terus bebersih. Kitu cek Inem, bari jeung ngaleos, nuluykeun leumpangna nuju ka pawon. Teu lila Inem teh geus datang deui bari ngajingjing teko jeung gelasna. Sok gelas teh diteuneun di hareupeun Darman jeung Idon. Cur, dicicikeun bari jeung nyarita. Sok teh ujang caina teh. Cai-cai mah aya, ulah tamu di dieu mah nya. Dari bibi mah sakieu ayana. Nuhun Bi, nuhun pisan nuhun. Cek Darman bari ngalieu harita teh ka Bi Inem. Gek diuk hareupeun Darman jeung Idon. Teu lila teh torojol, atuh datang ti lawang panto dapur. Tas teh cai, bari jeung geus disalin. Ada, hampur awe aden itu, mang teh tadi teh tuluy nu nasun bari jeung brus we ka cai garate, ari tas ngari teh. Kitu cenah cek Mang Atu. Lain mah, ieu teh kuring teh jadi penasaran ku kejadian tadi tah nempo tingkah laku Mamang jiga anu masih keneh aya kasieun. Kuring teh bener-bener hayang apal ieu, sok caritakeun sing jentre ulah aya nu disumput salindungkeun. Nah, geus aya kejadian naon wae tah di lemur teh. Kitu cenah cek Darman. Bari neuteup ka Mang Atu. Ari Mang Atu muterkeun panenjona ka sakabeh anu aya di jero imah, utamana ka Darman jeung ka Idon. Nah hatena masih ragu jeung penasaran saha ari Darman jeung Idon. Mang Atu teh tumanya. Hampura pisan ieu teh ya. Lain Mamang nyumput nyalindungkeun kana kajadian anu geus karandapan di lembur. Ngan Mamang teh hayang apal heula. Ari ujang duaan teh ti mana bade ka mana? Jeung naon maksud tujuanana kitu? Cik Mang Atu malik nanya. Ari Darman kala kaseuri memeh ngajawab teh. Pok nyarita. Nuhun Mang, nuhun pisan. Sakuduna kitu ari pribumi mah. Kudu gancang curiga, wajar eta teh Mamang jeung bibi curiga. Keun wae malahan mah samemeh ku Mang Atu ditanya oge kuring marek balaka. Naon maksud lampahan kuring duaan los-los ka lemur. Malahan mah kuring teh ngarasa bunga. Kupang hayapna Mamang nepikeun ka apal ka imah Mamang oge disuguhan ku Mamang. Cirina ditarima jeung deui teu kudu hese-hese. Sakalian we kuring terek milu ngendong penting ieu. Nya di dieu di imah Mamang. Eta oge ketang lamun diijinan. Henteu diijinan mah rek neangan tajuk we keur sare mah. Asal kayuhan we ulah kahujanan. Kitu tah Mang. Kitu cek Darman. Pok Mang Atu teh nyarita deui. Ari ujang sok wae arek milu sare mah ngan hampura be sakieu buktina ye jeung deui kanyataanana kieu di Mamang mah ye dibere kudunungan anu boga sapi ieu teh imah ge lain meunang Mamang ieu pedah Mamang teh kapapancenan keur ngurus sapi jeung kebon kitu tah ujang. Alhamdulillah atuh Mamang cirina aya kepercayaan. Ari usaha manaon wae Mang anu penting urang teh bisa narima jeung bisa ngajalankeunana. Ikhlas narimakeun kanu geus aya dina leungeun urang. Ngaran uing Darman, tah ieu dulur uing ngaranna Idon. Kitu tah Mang. Ari maksud jeung tujuan pangna kuring aprak-aprakan ka lemur teh ngalalana. Sugan jeung sugan menang beja anu jadi laratan kanu jadi udagan kuring. Ari lalakon panjang nama kieu Mang. Cek Darman harita teh. Bari barabat nyaritakeun kajadian geus kaalaman kumanehanana. Ti mimiti nepikeun ka asrogna ka lembur palumbungan eueuh anu kaliwat. Ari Mang Atu ngabandungan kalayan daria caritaan Darman. Bari dibarengan kuku mecrek jeung gogodeg sagala. Nya sanggeus Darman nyaritakeun sakabeh lalakonna. Pok mungkas caritana. Tah, kitu mah anu karandapan ku kuring teh. Pangna kuring aya di lemur, kuring teh keur neangan jelema anu ngabalukarkeun ka bapa kuring perlaya jeung indung malahan adik kuring sorangan nepikeun ka ayeuna teu kapanggih laratanana. Lamun paeh kudu kapanggih bangkena, lamun lunta kudu kapanggih laratanana. Tak kitu. Oh, kitu nya ujang. Baruk ujang oge ngalaman kejadian kitu atuh. Malahan leuwih-leuwih tinu kaalaman ku Mamang jeung bibi ari kitu mah.
Awatos teuing Aden. Deng, ujang, leuwih ti leuwih geuningannya nu kaalaman ku hidep teh. Dasar gorombolan edan tah. Si komplotan gejul. Meninggal galaksak pisannya teh ras-rasan. Nyana ge keheul tah. Nah atuh lain di jorag bi, cek Darman bari nyerengeh malik nanya ka Bi Inem. Deng, atuh ujang, boro-boro aya kawani ibi jeung mamang mah. Kabisa nage ngome arit jeung bedog, eta ogenan lain gelut. Keur ngala jukut jeung ngala suluh, da geuningan kabejakeunnya kabarangasan eta garong teh lain wawanen enteng-enteng. Sikep nanti geus jadi iblis saho kadua kaplok, malahan mah teu saeutik lawanna teh. Anu keuna ku Rajapati kitu tah ujang. Nya benar pisan Bibi. Terus kumaha atunya ari nasib budak Bibi ayeuna? Cek Darman malik nanya harita teh ka Bi Inem. Ari Bi Inem ngadengeun Darman nanya kitu teh kalah ka ngeluk tungkul. Kahudang dirasana langsana, pok ngomong beri rambisa ku Cimata. Teuing kumaha nasib si Nyai teh pugu ujang. Da pugu minta tulung-tulung ka saha bibi teh rumasa dulur teu boga gesan pakumaha bibi teh. Da lamun seug diparengkeun bibi panggih jeung garong marek minta ditukeran we lah. Si Nyai kadiekeun pak bibi bawa kitu tah ujang. Kitu harita teh cek Bi Inem. Bok disambung harita teh ku Idon. Lamun panggih jeung begal nama, ulah make jeung hayang ditukeran ku bibi. Tanyakeun we, terus didagor we bi lah. Si garong jangkar warah teh tah, ulah dingkekeun deui, ulah disesakeun lah. Kitu cenah harita teh cek Idon. Nempo Inem kitu, Darman harita teh hayang nganyahokeun saha gorombolan anu geus maling budak awewe na Mang Atu. Sugan jeung sugan we, manggih laratan, bari jeung neangan indung jeung adikna. Dah gitu Jang. Malahan di lembur ieu ogenan 2 minggu ka tukang sarua diraja tah. Jadi mamang jeung Bibi teh kahudang deui kaingetan tah. Kana kejadian tadi burit, waktu panggil jeung Ujang, bisi Ujang teh bener-bener balad galong edan gitu. Nya harita teh obrolan kapegat ku mangsana wanci magrib. Darman bebe jare kacai arek ngalaksanakeun salat magrib. Nya sanggeus abdas mah di pancuran, Darman, Idon, oge Mang Atu ngalaksanakeun salat magrib berjamaah di imahna Mang Atu. Kacaritakeun dina mangsana peuting beres ngalaksanakeun salat Isya, Mang Atu, Darman oge Idon ngariung deui di tepas ngawarangkong tiluan ti mimiti nyaritakeun tatanen anu aya di eta lembur nepikeun ka nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian deui di lembur eta. Kabeh obrolan teu leupas dibarengan ku nyaritakeun kajadian perkara komplotan Garo. Nya beres ngarobrol mah harita teh Mang Atu nitah istirahat ka Idon jeung ka Darman. Sok sanajan Idon jeung Darman ngampar di tengah imah da bubuhan imahna leutik, tapi Darman geus ngarasa bagja sakitu ge. Sabab manehanana aya nu ngampihan bari jeung kaayaan di lembur batu. Tika catur panjangna peuting, ayeuna kacaritakeun harita teh panonpoe geus meletek di belah wetan. Disampakeun ku reangna manuk di sarada dina daun-daun harenong anu kakara harudang. Harita cai ibun pating borelak lir mutiara anu kasorot ku panonpoe anu kakara moncorok. Darman jeung Idon geus dariuk dihareupeun imah Mang Atu. Anu kabeneran aya bangku leutik. Harita Darman anteng nempokeun manuk anu ting arat celik dina dahan-dahan kai bari jeung meberkeun jangjangna. Teu dilapok Darman teh ngamimitian nyarita ka Idon. Don, cik tanyakeun atuh ka Mang Atu aya warung nu deukeut teu beulah dieu? Kitu cik Darman. Ari Idon jeung nangtung harita teh kakara ogerek ngalengkah ka ciri Mang Atu teh norojol ti belah lebah ti satukangeun imahna. Itu Mang Atuna tuh, aya ka dieu. Cek Idon bari nunjuk. Darman terus ngareret mastikeun panunjuk Idon. Serog Mang Atu teh nepi ka dinya. Pok nyarita. Aden, nah kalah di laluan atuh. Jai,
Iya Jang Darman ieu lain disuguhan cai haneut atuh. Sameme sangu jagong asak. Hampura we Jang. Dan nu ayeuna ogenan di dieu mah sangu jagong jeung angeun baluh paling ogenan. Teu naon-naon mah. Najan nu kitu ogenan nu penting mah tiasa janten tanah gawe. Ari Mang Atu sok jam sabaraha kaleuweung ari teh? Darman nanya hari teh ka Mang Atu bari jeung nangtung di geureun idon da tega bagian diu. Da celohoran ade. Tapi dah ari poe ayeuna mah mamang teh dititah ngaruang kandang hayam tah kudunungan. Patolek sak teuing cenah kitu. Supaya dina jero benteng rada lega ongko. Bedah nama hayamna teu payu cenah. Teuing kumaha da ari patani mah hese geuning ingu-inguan teh. Ari parab mahal, ari hayam ditarimana murah. Asa tiluyu ada teh jeung modalna. Teuing rek kumaha hargaan patali mah. Mes-mes digencet, mes-mes digencet. Nya sabaraneun meureun ayeuna mamang. Pamolah anu leutik mah iwati ngaropea bari jeung rajieun aya hasil teh tina ladang tatanen. Taya hargaan rek di mana atunya? Sejahterana patani lamun teu dirojong, teu didukung ku harga mah. Nya meureunan daki we nu aya. Ya kitu pisan pegawena. Mangga sok bingung tah. Da bubuhan di pakampungan. Sabar we nu aya. Nu penting mah saeutik ke bisa maslahat ujang. Daripada urang teh loba bari jeung mantak doraka mah cuma. Komo loba bari ladang korupsi. Bari jeung teu nempo ka rahaya teh leutik mah. Amit-amit. Jungkrang siksaan nu kitu mah. Punten Mamang. Dupi di dieu teh aya warung anu caket manawi? Cik Darman harita teh nanya ka Mang Atu. Oh, warung? Ya, aya warung mah ujang. Jauh henteu Mang ti dieu? Lumayan rada tebih ujang. 10 menitan lah mapah di jalan. Kumaha kitu ujang? Cek Mang Atu bari rutret ka Darman jeung ka Idon. Oh, caket atuh pami kitu mah. Hayang apal ongko. Gerawan bibi, urang ka ditu we sakantenan. Keun we lah, tinggalkeun heula we bumi mah. Mumpung anjing keneh. Ngadenge Darman ngomong kitu, Mang Atu kalaka ngahulang. Henteu ngagugu kana panitah Darman. Anger we urun melenyun. Kalaka ngahulang Mang, ajakan tuh si bibi. Kitu cenah cek Idon. Jung atuh Mang Atu teh ninggalkeun anu duaan. Maksudna mah arek ngabejaan ka inem pamajikanana. Teu lagi storojol deui harita teh. Bareng jeung inem. Terus nanya ka Darman bari renghap ranjung. Aya naon ujang? Mane sok rareuwas kieu yeuh. Mamangna neang si bibi. Sina ka dieu cenah. Sina nyamperkeun ka ujang. Aya naon? Cek ngireuwas-reuwas bi. Mang Atu teh anu sok ngareuwas mah. Tayana naon? Abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka bibi. Harita bi inem rada ngahulang manehanana. Pok nyarita ka Darman. Nah aya naon ujang? Tulungan teh tulungan kumaha? Apal bibi teh sakieu walurat, boro-boro nulungan batur, bibi sorangan ge tulunganeun, sangsara segi kaayaan kitu teh ujang. Dangukeun heula bi, teu kenging waka nyarios kitu. Bibi jeung Mamang hayu milu tah. Anteur ka warung abdi teu terang jalana. Upami penak sareng jalmi sanes, bejakeun we lah budak dulur kitu. Ulah disasaha. Tak kitu Mang, bibi. Oh, sugan teh meta tulung kumaha mangga atuh. Ke bibi disalin heula nya. Era dituturkeun ku bibi anu dekil-kil mah yeuh, bari jeung kuleuheu. Lah, bibi mah aya wae keun bae atuh. Dekil jeung kuleuheu mah anu penting hatena bersih, tara geuneuk jeung maleukmeuk ka papada urang. Cuma atuh bi, najan ka tempona hera ngagenyas, tapi ari hatena ngabelegbeg hideung mah cuma. Cirina goreng ka sasama tah. Alah teh, bener pisan eta teh Aden. Si Loka teh memang kitu laras pisan, tapi da kalolobaana mah Aden ya. Manangna jalma teh tina daweungna heula. Daweung anu bersih cirina loba duit. Cirina jadi menak, tapi cantang tuh. Ari hatena mah buat tinggal belag-bag hideung jiga dademit. Geus lah ulah kapapanjangan. Bibi ulah ting disalin. Da geulis ieu bibi mah. Pangna Mamang kapeng peongan ogenan pedah bibi geulis. Kitu tapi.
Kitu cenah cek Darman ngagonya ka Biinem. Ari Mang Atuh harita dengan ukur mesem bari ngareret ka pamajikanana. Nya geus kitu mah opatanana bring harita teh ngantir Darman nuju ka warung nupang deukeutna ti dinya. Serog-asrog ka sisi lembur, mapa jalan rada gede bari jeung taringgul ku batu jigana jalan kampung. Opat jalma ngagidig nuju ka hiji warung. Da memang di lembur palumbungan mah warung eta nu rada euyeub sagala aya teh. Pas pisan nyang hareupan parapatan ari anu boga warung hiji nini anu katelahna nini kenting. Barang serog teh can ge acan inem dariuk geus ngomong manten bari sorana ngengkreng. Hobol ti hobolnya nete yo inem calalagur lin kumaha ta si nyai teh geus aya laratanana atawa eueuh sok ka dieu dariuk teh diuk. Hari Darman hari teh jeung Idon ngadengeun ini kenting ngomong kitu teh kala ka mesem we terus tungkul. Aneh aya nini mani gerewel pisan. Sampurasun ini assalamualaikum. Ngadenge Darman uluk salam bari jeung sopan ini kenting ngahulang heula teu bakal ngajawab. Malah makadenge harita teh ti jero aya nu nyarita bari jeung norojo. Hari emak itu anu nyaluk salam lain di walar atuh emak kala ka ngahulang. Rampes waalaikumsalam sumangga caralik akang-akang manawi bade lotek atanapi pecel kuah kupat atanapi karedok. Kitu cenah ceuk hiji budak awewe anu keur meujeuhna rumaja putri. Teu lila nini kenting harita teh nyarita bari panon maang ngerowe melong ka Darman jeung ka Idon anu panungtungan neuteup ka Mang Atuh anu cicing wae ti tadi ge teu loba omong. Sumohon atuh yeuh bade taruang naon sok tinggal pesen we teuing isin-isin. Atur nuhun ini kuah kupat we lah 2 karasan ieu jacan kaeusiana naon pasatos kekerbekan cacing teh. Kitu cenah cek Darman bari kop kana gorengan suuk anu diwadahan dina keler beling anu dijajarkeun dina meja. Ari Inem jeung Mang Atuh teu wani pesenan naon harita teh. Darumasa manehna mah ngan ukur ngan teu wungkul. Sakalian tah bibi sareng mamang sok bade taruang naon sok jadieunkeun tenang mayarna mah lah. Ulah hariwang. Kitu cenah harita teh cek Idon. Ngadenge Idon ngomong kitu nini kenting ngabagikeun paneuteup harita teh ka Inem jeung ka Atuh. Pok ngagarentes dina hatena. Nah saha ieu budak lalaki teh keur karasep teh jaba somea. Atoh temen ieu lamun anak aing boga salaki ka salah sahiji jajakan ieu yeuh. Kitu cenah garentes hatena nini kenting. Mangga Kang dituang ku patahuna. Kitu cenah ceuk hiji awewe anu ngora bari ngasongkeun 2 piring. Si horeng eta teh anu katelahna Holimah minangka anakna nini kenting. Bari ngareret Holimah teh ka Bi Inem pok nyarita. Dupi bibi bade naon bi? Ah sarua we nyai tah jeung Darman. Kitu cenah cek Bi Inem. Ari Holimah harita teh ngagarentes dina hatena bari jeung neuteup 2 jajaka. Teuing nu mana salah sahijina anu disebut Darman ku Bi Inem. Oh, anu mana bi Kang Darman teh? Harita Holimah neuteup kabeneran pisan ka Darman. Ari Darman nyengkatkeun beungeutna ti kahaja 2 panon teh treup pateuteut. Terus bentrok paneuteupeuna. Atuh Holimah teh kaeraan bari jeung ngabalieur leos ka dapur deui. Idon harita teh api-api kabesekan padahal mah nempo Holimah jeung Darman anu padu teuteut. Alah, karunya teuing ujang. Tadi leueuh caina tah bili kaselek masok sinjong-jongnya teu kenging rusuh-rusuh. Nah hanya mani lila teuing 2 di teh tah. Mana nyai? 2 deui yeuh. Oh, ka pamang masok we ku emak. Abi ka pamang juga damel bumbu karedok. Kitu cenah cek Holimah padahal mah manehna era rek hareup teh. Nya sanggeus kitu mah ini kenting teh terus ngawadahan sayur kupat song diasongkeun ka Mang Atuh jeung ka Bi Inem. Jigana tukang warung teresep ngomong tika rasa bari ngadahar kupat tahu teh dibarengan ku nini kenting anu nyarita wae.
teuing Ujang. Watir ye, kajang atuh jeung kasih Nyai. Mate bisa ngarasakeun kumaha ditinggalkeun kudu jadi anak bareng awewe tanu sakitu dipikannya ahna. Di badog ku eta gerombolan. Teuing. Mama kalah beuki bararingung. Nah jelema jarah hati atuh meni loba komplotan anaknya. Dasar gararejul. Padahal mah mun dagang we kawas emak tangin penghasilan mah montong hayang budak badog. Kana barang batur komotan nepikeun ka ngabadog jalma mah asal lieur kaayaan anak tah si badog elok teh. Kitu cenah cek ini kenting. Bangun anu ngarasa jengkel dina nyaritana. Kunaon emak? Pugu ge Ujang yo. Emak teh ngadenge caritaan balarea tah teu euy. Kekaraogean saminggu tas aya gerombolan. Datang jalma duaan ngaku-ngaku jawara tah ti Cibanten. Anu maksud nama maksa-maksa hayang boga jasa. Eta jalma duaan teh hayang mantuan ngabereskeun jeung ngajaga keamanan cenah ngomong nama. Malah loba keanehan ye Ujang. Malah kokolot lemur di dieu ogenan jiga anu anut jeung nurut we ta kadua jawara eta teh. Kalah kanambahan karudet anu aya mah jeung deui ku teu ngarti. Nah, habis ajeng teu ngarti ari mak kunaon? Koreng mama rada mendingan keneh atuh. Cek Mang Atu bari ngalieu ka Darman jeung ka Idon anu keur anteng ngadahar ku patahu. Teu lilasa geus ngabagikeun paneutupna, nini kenting tepok deui nanya ka surung kurasa penasaran dina hatena. Pedah ngadenge omongan Mang Atu. Nah, kumaha kajadian anak Sujang? Make jeung ngomong kitu rada mendingan segala rupa. Cik nini kenting ngalieu ka ditu teh ka Mang Atu, pinuh ku rasa penasaran. Tah, anu aya hareupeun emak, dua jajaka. Komo da bapana dam ditandasa ku gorombolan. Inung jeung adina dibawa tingkah mana da maleungit? Baru, nah bener eta teh Jang Darman. Nah, eueuh nu waniun teh numpas kana kalakuan eta gorombolan kurang ajar teh tah. Si kasebelan, si teu boga ras-rasan tah. Kitu cenah. Cik anu boga warung ngaliuk di ka Darman. Karunyaeun jiga nama kena nasib Darman jeung Idon. Teu dilapok Darman teh nyarita. Leres mak kitu anu kealamanku di sim abdi teh. Tapi abdi janten penasaran ya. Tadi emak nyarioskeun aya dua jawara cenah datang ka ieu lembur. Nah leres. Pugu ge nya Ujang. Mimiti nama si ganu heueuh we tak kabalarea teh somea jeung daek tulung sinulungan. Ka dieu nama eta jalma teh ngariweukeun. Setiap aya awewe anu pantes anu mernah teh pasti we dipaksa ku eta jalma sinabogoheun. Yeay. Nini teh beuki cuak kana kalakuanana rada cunihin. Malah kanu boga salaki ge jalma anu kira-kira dipika bogoh mah diheureuyan diheroan ge Ujang. Yeay. Nini teh mani bener-bener tah. Cuana jeung ijidna teh deui tah kana kalakuan dua jelema eta. Yeay kitu da Ujang. Alah, kumaha atuh ni? Karunya teuing ku kajadian ayeuna kariweuhan di mana-mana. Komo di lemur ieu tah tos aya carita nu kitu deui. Idon bangun penasaran, api-api teu apal we tur padahal geus dicaritakeun harita teh ku Mang Atu. Ari sini ni warung pok di nyarita. Sujang, da lamun aya anu bisa jeung wani mata ngalawan eta dua jawara teh kajeun mah bobol lah. Anu penting mah eta jawara teh ini ti lemur ieu rudet. Yeay. Nempokna yeay rudet kana kalakuanana. Kala nambahan karudet we keur emak. Yeay katurug-turug ieu tas aya nu ngagarong mah teh malahan mat pikeun ka aya korban Rajapati sagala rupa. Ayeuna der deui anu datang sugan teh heueuh we arek ngamankeun ieu lemur. Yeay. Boro-boro kalah kaloba aturan anu teu mantak ka harti ka urang lemur. Bari jeung kudu mere upeti sabulan sakali teh ka jalma eta. Yeay. Pokona mah hitung-hitung mayar manehanana cenah kitu Ujang. Cek nini kenting capetang pisan harita teh nyaritakeun naon anu kajadian di lembur manehna. Eueuh. Nah, habis sakitunya mani hayang ting apal teh saha jalma anu geus ngariweuhkeun ka ieu lembur. Kitu cek Darman. Ngadenge caritaan kitu. Darman beuki hayang apal.
Sahajal mana anu ngaku-ngaku jawara anu geus nambah kariweuh di lembur Palumbung.